bawa deh ka itu lu nyapekeun pisan ieu hulu hulu besa kalian goblok sia menikah nu geuleuh ka aing teh lain kawas deui izin Juragan Anom Gatot Kaca abdi sareng Sidawala tiluan ka mana ka nagara Ujung Maruta yakin dina hate maneh nu maling teh urang nagara Ujung Maruta abdi mah mungkukeun nuturkeun Juragan Anom margi Juragan Anom teh ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakena saurna teh cenah kedah ngidul saur paranormal teh efek teh rasulan ai mentok ka lautan kulan aya nu jejeritan sing goreng nen pergiwa nuju dipaksa ku raja nagara Ujung Maruta saha ngaranna eta raja teh ngaranna raja teh eta teh Lodra Jenggala buta ulan nu malingna teh eta raja Lodra Jenggala sanes nu malingna marayina saha kumaha benar sumuhun ulan hasil ulan mundur pot sae duh naon sia teh kurang ajar sia ngadupak mun asa teh mah totong gitu huluna dihaturanan linggih dawala saksi euy nya mangkaning jadi saksi mah berat deuleu nya punten ka panggeran atuh ahna mah jeung punten sia goblok sok aya diuk biasana getara sia ka aing dawala abdi di mana maneh salila 2 poe parantos milarian ieu putrina dunungan kulan nen pergiwa jeung saha maneh ini abdi pun lanceuk sareng Juragan Anom Gatot Kaca kamana kapali kidul efek teh kulan di leuweung teh aya nu jejeritan sing horeng katinggalna mah leuweung pek teh nagara teh geuning nagara naon nagara jurig saha rajana Prabu Lodra Jenggala sumuhun nu malingna eta sanes adina saha Arya Kuma benang parantos kengeng kulan tos ka dieu deui ayeuna mah bener sumuhun naon sajabati eta pikeun mageuhan ieu kayakinan supaya ulah dugi ka kajadian ngawur da sirahna ge dibantun sirah naon sirah raja kulanda Allah oko pikiran pati seret sumaderan banting binantingan kange bukti we ieu mah naon sirah buta dibantun mana punten elana nya punten tak iya ulan naon sia tadi gugu buka dia apaan kange saksi kange bukti ulan paman kombayana kumaha ieu sirah butana sumuhun dawala abdi yakin ieu rajana bawa deh ka itu lu nyapekeun pisan ieu hulu hulu besa kalian goblok sia menikah nu geuleuh ka aing teh lain kawas deui izin asuh eta mah mun udah ka itu keun engke deui sia goblok ah teu wani mun sia mah lain kawas nu garelo we urang dieu nya Gatot Kaca kaulan mana saja bati eta ieu seratna cika mangga gua segala negara teh mangga aos ku salira kasepuhan aos cikan yang bertanda tangan di bawah ini saya Prabu Lodra Jenggala Raja Nagara Ujung Maruta tertanda Lodra Jenggala kumaha paman kinten-kintenna naha ieu Gatot Kaca teh ngarang atawa kumaha ngarang
keke ngarang kumaha ka Sidik pengakuan Gatot Kaca Astra Jingga jeung Dawala sami gitu nya sarua ada menang badami sarua ada menang badami atuh di Kolingan menang sutradara teh pakai skenario tadina mun Aswatama mah dijieun saksina ta ieu percaya mang si Dawala si Cepot tadi bere rokok sabungkus kita ngomong kitu daekeun nu matak mang teu percaya ayeuna aya surat kerajaan atuh da nyieun kitu dina jero 2 poe pira kumaha jeung teu bisa nyieun duit bisa komo nyieun kitu patut tong boro malsu nu kitu malsukeun huntu geus palalinter ulah ora kapan eta Sidik sirah buta persanten yen eta sirah buta percaya nu kitu mah sirah buta da lain sirah kereta api di mana-mana nu kitu mah sanes eta maksana teh raja ujung maruta nya ngarang ieu masyarakat Pringganani teh lolobana teh buta 80% masyarakat Pringganani teh buta ayeuna ieu Dewi Arimi pikeun ngajaga kahormatan nu jadi anak korbankeun anu dibui ge diteuk-teuk beheungna apa di negara Pringganani teh meureun aya buta residipis di paehan eta meureun banyak paman make mahkota kerajaan menyieun babari nya nu kitu mah tong boro nyieun mahkota ka panjeun kapaga bisa heun da moal anggeus 2 poe nyieun mah paman apa aya nu geus aya stok ceuk mang oge nginyeu mah teh tukang tari pira mahkota aduh ayeuna mah atuh saya taroskeun ka pergiwana Nyai Pergiwa kaulanun tadi sadaya-daya kaulanun aya naon Kang jeung Rama wa dek naroskeun atrapi saya taros ku rai Nyai teh ti mana kaulanun aya nu ngiwati patamanan kaulanun denawa kakasina teh Arya Kumba-kumba tuh percanten kela nantong waka percanten pangna dipau ku Kumba-kumba teh cenah Nyai teh bade ditikahkeun karajaana anu kakasih Lodra Jenggala Nyai salamet dikersakeun sumping Kang Gatot Kaca Astra Jingga sareng Dawala didinya perang campuh kaulanun Nyai tiasa salamet tiasa wangsung ka dieu kitu geuning paman persanten percaya da Pergiwa teh di badamian kudu ngomong kitu keke naon sababna geura ke Nyai kadia geulis Nyai Pergiwa di antara 2 lalaki Tamandra Komara jeung Gatot Kaca kasaha nu bogoh nah make jeung kasaha nu bogoh da ti kapungkur ge kaula mah bak pisalakeun kaula mah Kang Gatot Kaca kadangu anger kadangu nah gede eta ciri nama budak teh bogoh da Gatot Kaca kadangu teh dalam teu bogoh mah pasti moal ngomong kitu iya budak teh di badamian pira ku 2 poe teu apal atulah nyeun kata-kata kitu ekol jengkol aya usumna na ekol mah eueuh sok lah sadaya-daya nepi ka mana yang bicara jeung mang nya sok dek ngonang pengacara di mana nya kumaha pami paman urang saemara deui we atuh saemara kumaha saemara deui paman saemarana urang gelutkeun Gatot Kaca jeung Mandra Komara saha anu meunang tina eta oko begalan pati antara Gatot Kaca jeung Mandra Komara mun teh mah Gatot Kaca meunang gelut Gatot Kaca nu bakal nikah upami Mandra Komara tiasa ngelehkeun Gatot Kaca Mandra Komara nu bakal nikah jadi sok trung tanya heula Gatot Kaca bogoh ka Pergiwa bogoh wani gelut sareng saha Mandra Komara wantun taros eta kasep bogoh henteu ka Pergiwa bogoh eyang bener timalan alus
wani oko begalan pati sareng saha jeung Gatot Kaca henteu wakil kumaha upami diwakilkeun ka Aswatama tanapi ka sabae Gatot Kaca nampi upami teu mah ti nagara astina diwakilkeun ka sabae mangga siap mangga paman siap Aswatama ulun wani gelut sareng saha jeung Gatot Kaca naon masalahna ngabelaan anak raja ngabelaan kehormatan negara sanes negara atau anak raja nya ana da lain doma kaulah teh maka jeung diadu-adukeun ari amanah naonan di teh lamun doma pantes diadukeun ai putra mah Aswatama tong kitu mah angin Citrayuda ulan wani gelut wani jeung saha beurit jeung Gatot Kaca alim lamun alim gelut sadayana kumaha upami urang wangsul we atuh mangga hayu boro-boro balik tutur balik alhamdulillah nah ari raji sadaya rame euy aduh ampun boro aing geus siap nya aing geus siap lamun gelut teh mah juragan Gatot Kaca jeung Manda Komara aing rek ngajak dorna we lah heeh alungkeun ka Batam we aing sugane Kang Sopian di ditu narima dorna lah apunten era ka Batara ayeuna mah atuh anu mrestu we mangga wartosan Acek arimi Gatot Kaca wayahna tuang ibu wartosan urang rengsekeun pindah hidup tina alam lalagasan kana alam rimitan yang tulus euy nya teh beres Kang alah hapunten kasadayana ieu kaum dangu sadayana da puguh aya di acara di TPI mah da puguh terbatas ieu mah pagelaran padat namina ieu mah nepangan we TPI tetep jaya margi TPI ngagelarkeun seni tradisi nya wah komplit di TPI mah euy KDI na ongko oh can bodor-bodor ha pokona mah kultural eta religius wah kalau nambihan wawasan atuh disebutna ge TPI Pendidikan Indonesia. Iya tetep nongtonnya tunggal malam minggu teh jadi TPI aya wayang golek mung sakitu we hapunten tina sagala pihak kalepatan nepangan kasadayana etang-etang nyangakeun panglayad kanu teu damang cing enggak damangna nya kanu susah enggak buru-buru bunga nya kanu rugi buru-buru untung nya tak kitu rupina ti akang saparakan cagiri harja tilu pamungkasna kemang tina tik Sinibaran Sari tutup lawang